judulna Sasakawa Batu Nu Bisa Ceurik. Kacaturkeun zaman baheula di hiji desa atawa lembur di sisi gunung nu aya di wewengkon Kalimantan. Aya hiji awewe randa nu hirup bebarengan jeung saurang anakna awewe nu umurna geus mangkat rumaja atawa sawawa. Eta budak awewe teh kacida geulisna. Ngacacak lamun cicingna di kota tina tuh geus jadi pamajikan saudagar kaya atawa kaum bangsawan. Sok sanajan geulis rupana eta budak awewe teh ngabogaan sifat anu goreng. Adigung jeung kacida pisan ngedona. Biasana lamun indungna indit ka kota rek nyiangkeun hasil tataneng jeung suluh anakna teh tara diajak. Sok sina cicing we nungguan imah. Tapi dina hiji poe mah anakna teh diajak. Ngarah apal kaayaan kota sarta ngarah nyaho kawas kumaha ripuhna nu jadi indung dina sual pangaputuh sapopoe. Puguh we anakna ngarasa bungah naker diajakan ka kota teh. Da puguh arang langkanya ba. Manehna tuluy dangdang sateker kebok marah katingal leuwih geulis. Pas subuh ari titi imahna teh laleumpang. Inditna ngakeup suluh bari angkaribu ngajinjing sarta nuhun karanjang nu dieusian ku hasil tatanen jualan ka pasar. Ari anakna mah lempang ti heula ngagandeung teu barang bawa nanaon pisan. Dangdanana mah ginding make papakseanana wareuteuh. Sabalikna ari indungna mah make papakseanana teh estuning basajan pisan. Make papaksean nu biasa dipake gawe sapopoe. Di jalan di pasampangan unggal panggih jeung jelema teu woleh maruji kana kageulisan budak awewe teh. Bari pupuk ngaranyakeun ka indungna. Leuh, aya ku geulis eta si Nyai. Tuan putra eta teh Bu. Ceuk nu nanya. Samemeh pok indungna ngajawab, kaburu dipieulaan ku anakna dijawab kieu. Oh, sanes abdi mah sanes putrana, tapi nuduh manana ieu teh pangacar abdi. Ceuk budakna teh bari nuduhkeun indungna. Kitu jeung kitu unggal aya nu nanyakeun ngeunaan indungna. Si budak awewe teh sok ngajawab, yen anu ditukangan manehna teh pakacarna atawa bebukna lain indungna. Aya kutung teuing Nyai ka indung angkeun babu. Yeuh, najan hade goreng oge apana mak teh indung hidung. Ceuk indungna. Daerah atuh mah moal Nyai kuring sakieu gindingna. Ku batur paling nyarabut geulis sedengkeun ari indung sorangan mah meni sakitu rudina. Atuh da ngakukeunna oge tembal anakna bari kurawat camotrot. Di satengahing jalan indung jeung anak area omong tacenta-centa
batu. Mung sakitu